meme SD meme mi aya PAUD aya TK aya RA Kang Daya aya RA berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian sakit-sakit keur ngajuru susah-susah keur ngajuru 40 poe kemudian malah nawaran aduh awewe rek ngalahirkeun zaman ayeuna ibu bapak prihatin katingalina prihatin katempona zaman ayeuna paling deket dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit tujede katoye jana sanang anjir biar hotahe dewana sanang abyaha sekaha jaehem teribaho memar jaehem tujede katoye jana sanang anjay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi fi dhulah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Huwa ar-rahmanul qudusul ba'ithul muqtadir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Aduh. Katukang. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Hormatan jisim kuring sadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid miwah para asatidah dikawit mu'anom lugikan sepuh wabil khusus kersana muratibul auqat alias pengatur waktu penata acara
alladzi lam yudhkar ismuhu li ta'ziman wa takriman bi ulumihim. Mugi-mugi guru-guru urang sadayana marantena ku Allah sing diparanjangkeun yuswana, sing tambih-tambih manfaat ilmuna, tambih-tambih barokah milik rizkina, disoleh-solehahkeun putra-putrina, kalayan disehatkeun jasmani sinareng rohanina. Kapayuneun sohibul wilayah kersana Bapak Lurah ku anjeun, ketua RT na, ketua RW na, jajaran panitia penyelenggara sadayana, ibu-ibu miwah bapak-bapak anu sami-sami puji simkuring dina ieu saat sangat-sangat dihormati insyaallah allazi rahimakumullah. Dipayun urang sami-sami manjatkeun puji ka Zat Ilahi Rabbi, manjatkeun puja ka Allah Azza wa Jalla, bi'aunillah biizzatillah wa biiradatillah. Dina ieu wengi urang sararea dikersakeun ku Allah, tiasa petepung lawung paamprok jonghok hempak merbayaksa dalam rangka milari rahmat sinareng ridona kalawan wasilah li thalabil ilmi. Alhamdulillah sakaligus iriungan mintonkeun rasa syukur ka Allah Rabbul Ghafur. Rehna urang sararea dipaparinan kendaraan akhirat, yakni Masjid Baitussalam. Alhamdulillah. Dengan segala harapan kalawan wasilah iriungan, mugi-mugi urang sararea ku Allah sing dikersakeun istiqomah dina ibadah, sararea sing digampangkeun milik rezeki anu barokah, sing disalametkeun ku Allah tina pirang-pirang wabah, kalayan sing aya nasib tiasa angkat ka Mekah, tiasa tawaf ngurilingan Ka'bah, tiasa sa'i antara Safa dan Marwah, tiasa jarah ka Kangjeng Nabi nu aya di kota Madinah. Ibu-ibu salakina sing nararambah, nambah ngaminanana semu molotot, nambah rezeki, nambah kanyaan, nambah dina mere napaka. Ya Allah ya Rabbal. Salawat miwa salam mugi-mugi salamina ku Allah dibahekeun dikocorkeun ka junjunan alam, ka hiji nabi nu luhur ku ilmu jembar ku panalar nu pasagi ku pangarti nu daek nulung kanu butuh nalang kanu susah. Daya sanes habibana wa syafi'ana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan aidon ila alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain, kalayan sing didugikeun ka urang sararea umat anu pang akhirna, dengan harapan piyaumil kiamah senantiasa urang sing menangkeun kana syafaatul uzmana. Amin ya Allah ya Rabbal.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sakali maca sholawat ka Kangjeng Nabi insyaallah Allah ngalungsurkeun 10 rahmat 10 kali maca sholawat ka Kangjeng Nabi Allah nurunkeun 100 rahmat 100 kali maca sholawat ka Kangjeng Nabi Allah nurunkeun 1000 rahmat ketika lisan urang mampu maca sholawat ka Kangjeng Nabi alpamaroh alias 1000 balikan la yamutu hatta yubasyara lahu bil jannah maka orang tersebut mual wakadi mautkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga mautna bakal menangkeun kebahagiaan surga amin ya Allah ya Rabbal sing getol maca sok sing loba maca sok sing resep maca sok keur diuk sholawat keur nangtung isuk-isuk Sholawat ti beurang Sholawat ti peuting sare ti peuting mah kapira ku sholawatan wae iraha peureumna ngan samemeh peureum usahakeun maca heula insya sakali deui sing besok kosongkeun hati urang patengkeun emutan urang pek penta naon rupa kahayang ka Allah melalui barokah aosan sholawat insya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu miwah bapak Muratibul Auqat nyebatna ka jisim kuring make aya ngaran cepot muda ngaran-ngaran cepot mapan pamunteunna teu beureum ari ieu mah kasep alhamdulillah cing pangnempokeun ieu mubalib kasep teu alhamdulillah nu nyebut teu berarti lolong ibu-ibu bogoh teu kawin sarua winggih teu cepot muda salah kadar singkatan CE nya ceramah P nya penyegaran O nya orang T nya taat muda nage sami singkatan daripada M nya mengedepankan U nya ureyan D nya dalil A nya agama alhamdulillah. Jadi cepot muda jisim kuring sanes cari sensasi lain hayang kapuji
singkatan daripada ceramah plus penyegaran biar orang-orang tararaat alias nawaro ka Gusti. Nu jadi pertanyaan, naon sabab urang kudu ngawaro ka Allah, taat ka Allah, masrahkeun diri sapenuhna ka Gusti Allah. Jawaban singkat kulantaran urang sarerea fuqara'u ilallah alias butuh ku Gusti Allah. Cita-cita urang di dunia sarerea hayang beunghar mung deukeut jeung anu ngaranna miskin. Bener teu? Sarerea hayang pinter, hayang pinuh ku pangarti mung deukeut jeung anu ngaranna bodoh. Bener teu? Hayang bungah mung susah, termasuk awak hayang cager embung geri. Cing rek nanya ka ibu jeung ka bapak, kira-kira ari anu boga cager saha? Allah. Gusti. Anu boga bahagia saha? Allah. Gusti. Allah. Ari nu boga ilmu saha? Gusti Allah. Gusti. Nu boga bunga saha? Gusti. Berarti urang sarerea nu hadir ka ieu tempat butuh ilallah ku Gusti Allah. Hal ieu ku Allah dicarioskeun dina surah Fatir mun telepat ayat 15. Saur Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Raoseun teu maca Qur'ana yang dikorikeun nah geunaheun teu. korikeun Alhamdulillah anu nyebut henteu berarti torek. Mantap teu Bu? Kakupingna enakeun teu? Eungap teu? Nu eungap saha? Nu ngaosna? Wios nu ngaosna mah eungap oge da insyaallah nu ngaosna mah bakal dibarokahkeun. Mendingan nah tak ngomong dibayar gitu. Ulah sok sudon umi, ulah kikituan teu meunang aja teh. Jisim kuring mah insyaallah maca Quran disertai dengan seninya, insyaallah lain hayang dibayar, tapi hayang menang amal. Eta pikiran salah deui wae jadi kana amplop. Emang pamun teu uing kos kotak amal. Teu ngeunah euy. Insyaallah diniatan dina mana sumping ka ieu tempat seja silaturahmi alhamdulillah. Nomor kaduana sumping ka ieu tempat hayang meunang dulur karena duit tuh ya mah lobakeun heula dulur insya tah geus loba dulur insyaallah kakara bakal gampang menang doa. Pikiran teu jauh ti jeung duit.
Teraskan ya. Lanjut. Siap 1 jam, 2 jam, 3 jam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampura karena bohong. Karena ngaji teh kan tong boroning 2 jam, 3 jam. Sajam karena ngaji mah biheung kuat. Ayeuna we contona jisim kuring ka karek mahder ngaji. Pan katempuana teh rupa-rupa. Nu diuk aya nu nangtung, nu lelempangan, nu nangunyar, nu barang dahar, nu nundutan, anu peureum, anu nagok, komplit. Ya Allah ya Rabbana. Insyaallah barokah sarereanya hadir ka ieu tempat diniatan sejali thalabil ilmi. Insyaallah sarerea bakal meraih keuntungan, amin. Amin. Seukomo ayeuna teh bulan Muharram, bulan yang dimuliakan ku Gusti Allah. Seueur pisan sejarah-sejarah keistimewaan bulan Muharram. Di antawisna Nabi Adam alaihi salam dihampura dosana ku Gusti Allah dina bulan Muharram. Alhamdulillah. Hikmah keur urang sarerea mugi-mugi Allah ngahampura kana dosa jeung kasalahan urang sarerea, amin ya robbal. Lanjut teraskeun. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Asa camplang nyebut Allah tanya kalakah huai gini komo bapak-bapak nama kalakah nyebreng ngararududnya meni we apresiasi na teh padahal ada moal rugi yeuh lisan urang nyebat jenengan Allah setan bakal malalabur jararaut ti urang sarerea, amin. Allah akan memberikan ketenangan karena hati orang sarerea, amin ya robbal. Dan yang paling penting Allah akan selalu mengingat kita ketika lisan kita selalu membaca jenengan Gusti Allah. Coba sekali deui Allah, hayo ridho kapaksa nuhun sing kompak siap ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah eling-eling jalma-jalma antum ari araranjeun kabeh tegesna urang sarerea nu hadir peuting ayeuna khususna fuqara urang sarerea teh fakir alias urang sarerea teh pinuh ku pangabutuh diudag-udag ku kahayang. Fakir kusaha urang teh kiai butuh kusaha ilallah sarerea butuh ku Gusti Allah. Lamun ibu jeung bapa rumasa butuh ku Allah atuh sing daek dararatang ka Allah sing ngawaroh ka Allah kemudian sing siap
berjuang berkorban untuk Allah. Siap? Allah. Siap? Allah. Ya ibu bapak, untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kebahagiaan, eta teh teu bisa bim salabim abah kadabra. Betul? Allah rek mere kabahagiaan ka urang, rek mere nikmat ka urang, teu bisa bim salabim abah kadabra. Butuh proses, butuh perjuangan dan pengorbanan. Teu geuning. Uing nangtung. Tenan naon nangtung? Nuhun. Punten kesepuhan ya ka penggerak. Alhamdulillah. Dina meja teh asa euyeup ya. Ya Allah ya Rabbana. Saya susu ge mun sagembling. Samangka teu katinggalieun alhamdulillah. Saya kopi aya, Pokari aya, alhamdulillah. Bunga ya. Ngan kekewe hate mah keung gitu. Loba-loba teuing susu ge teh hate mah keung. Keungna sok sieun buruhan teh dikurang. Gara-gara dibere susu, dibere kopi, dibere Pokari, dibuka teh amplop usina eueuh saware. Gambaran dipotong kopi. Tapi di dia mah amannya. Mau aya potongan, mau dikurangan. Jeung uduna tuh. Aja. Hampura, mudah-mudahan sedekahna sing ditampi ku Allah. Ya, urang nyieun ibarat. Lamun dikira-kirakeun awak urang berwit pinuh ku panyakit. Hek ieu panyakit hayang cager, kira-kira pantesna dibawa ka mana? Dokter. Jawab atuh. Dokter. Ka mana? Oh, ka rumah sakit. Piraku ka rumah makan. Punten nah. Pas datang ke rumah sakit torojol teh dokter. Harita keneh awak urang dipariksa ku eta Dokter. bantuan euy. Ku eta Dokter. beres dokter mariksa anapok teh dokter ngomong. Cek dokter, aduh Pak, geninganan penyakit bapak teh lain hiji lain dua, dipariksa teh aya kana 10 rupana. Komplikasi liperna aya, jantungna aya, diabetes aya, darah tinggi aya, kolesterol aya, roro meheun aya, budugna aya, kekeongeun aya, kurapna aya, nyeri beuteung komplit. Aja punten ah. Aya. Ngan cek dokter tong keung Pak, panuing teh dokter. Semaksimal mungkin sakuat tenaga uing akan membantu untuk menyembuhkan penyakit Bapak. Cek saha? Ustaz. Cek ustad atuh. Bapak nu ngomong teh ustad. Ngan ustad keur ngomongkeun pasti geunah ngajawab deui. Ngan syarat wayahna bapak kudu ngawaro kawing ulah ngabantah ulah ngalawan. Cek uing kitu cek uing kieu jeung deui bapak kudu siap berkorban, yakni ngaluarkeun duit leutikna 5 juta gedena 10 juta. Cek saha? Ustad. Cek dokter kan. Nah ari akang ku teu nyimaknya euy. Hese urang di mah diajak ulina teh salah malulu deh kan. Aja punten ah. Cing. Eta dokter jelema beunghar bari cager minta duit kanu gering pantes teu. Heuh bener teu.
ngan urang nu gering dipenta duit ku dokter kira-kira rek mikeun moal ngaluarkeun moal atuh heueuh pasti ngaluarkeun ulah harganing 5 juta ulah harganing 10 juta leuwih pasti daekeun bila perlu sawah jual kebon motor mobil pamajikan aduh jual we lah daripada musingkeun aya nu cerewet di dieu awewe anu cerewet ka salakina nu bawel aya nu sok molototan aya nu sok ngalawan aya nu mana percuma salat kau kerjakan percuma wiridan kau bacakan kalau sama suami molototan apalagi sampai ngalawan tepuk tangan itu tanu tepuk tangan berarti cerewet aja ayo percuma ibu maca sholawat percuma ngaraksanakeun sholat percuma wiridan lamun goreng laku lampah kanu jadi salaki percuma pelebah mana kiai layak balullahu ta'ala Allah muarek narima karena sholat na hiji jelema diantawis na hiji awewe ae la yusibuhum tegesna moal ngaganjar Gusti Allah karena eta sholatna atas dasar masih keneh nganyenyeri ngabangkang kanu jadi salaki naudzubillahi min selamat memikirkan ayo insyaallah di masa dayana bakal jadi penghuni surga amin wanitanya pada solehah alhamdulillah kaciri panari perempuan sarolehah mah dararaek make tiung alhamdulillah komo tiungna nu geus lalunas mah pageuh dipakena nu can lunas maka tempo dipake nage rada nyengsol ngaremekeun teu geuning aya nu diomekeun dedeh Allah nganyuk tah kunaon urang siap ngawaro ka eta dokter nyumponan kahayang eta dokter belaan eueuh diaya-aya belaan sawah dijual kebon dijual motor dijual sabab hiji awak hayang diurus ku eta dokter atau nomor kaduana mah panyakit hayang cager begitupun urang lamun rumah hayang diurus ku Allah hayang dibahagiakeun ku Allah hayang terus menerus diingati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ti ayeuna urang sararea sing daek dararatang ka Allah sing ngawaro ka Gusti Allah kemudian sing siap berkorban untuk Allah itu kaharti teh nuhun atuh ari geus kaharti mah urang geus pan geus kaharti loba ting jadi pabelit kaharti teh henteu atuh komo teu kaharti mah percuma dituluykeun ge kapusing-pusing aja jeung nu belet mah heueuh musingkeun duduk dulu boleh ngopi dulu boleh Gusti hayang nama kopina teh kopi hideung itu aduh ya maya menggoda berdoa jisim kuring pada ngaleueut kopi mudah-mudahan selamat ya selamat menyaksikan
kesepuhan aya kopina teu aya sing sabar atuh pandidun ya nasib moal sarua milik rezeki moal sarua bener teu sing narimakeun we kana kaayaan ridho bikis matilah urang teh narimakeun kana pamere ti Gusti Allah jeung tanemkeun dina hate ulah sok sirik pidik ka batur ulah sok sirik ku milik nu aya di batur tarimakeun we apa adanya nya oh gitu aduh doakeun lah mudah-mudahan selamat ya selamat menyaksikan nikmat aduh mengpeng ditempokeun rek ngeureuy we ngopi nikmat alhamdulillah mata krek nikmat kemana nuku orang didustakeun bener teh ya Allah ya Rob karek dibere kopi geus ngacengkang tah aduh komo jeung sampurna mil nama itu ya adem ampun lanjut ya teruskan nu jadi pertanyaan kamana kiai datang ke Allah teh bingung teu mangitung-tung susah mana taya hinggana kamana kudu mangihan Allah teh atuh ka bumi nah aya kiai bumi na Allah ih nya atuh aya mana kiai tuh di Mekah Baitullah bumi na Gusti Allah ail Ka'bah tak tegesna Ka'bah geninganan dina kitab Safina ayanya hijul baiti manistato'a ilaihi sabila rukun Islam anu kalimat teh munggah haji atawa umroh ka mana ka Baitul ari bait teh bimakna imah Baitullah berarti bumi na Gusti Allah ae rahmatullah tegesna Baitullah Ka'bah diantawisna eta teh sumber rahmatna Gusti Allah lain berarti Allah aya dina jero Ka'bah kadenya ngamaknaanana Baitullah tersebut ae rahmatullah tegesna Baitullah alias Ka'bah merupakan sumber rahmatna Gusti Allah kantos ka Mekah kicep nama kicep acan geuning ya hayang ka Mekah hayang netepan di Masjidil Haram jarah ka Kangjeng Nabi hayang didaftarkeun can duitna rek saha nu mangil euceuk urang we ka rumah sakit mamawa awak gering muriang paranas tiris ngadon diuk dina luhureun kursi daftar henteu ngisi formulir henteu kira-kira ku dokter dipanggil moal modar bisa jadi kan hayang ka Mekah hayang tawaf hayang jarah ka Kangjeng Nabi ari duitna teu didaftarkeun rek saha nu mangil bener teh bo sing kabita di Masjidil Haram teh aya Ka'bah di eta Ka'bah teh aya nu ngaranna multazam multajam teh diantawisna makom-makom ijabah urang ngadoa di tempat-tempat ijabah tersebut insyaallah cepet karena diijabah naku Gusti Allah di urang aya gisaantul ijabah tadi Mekah mah aya makom ijabah multajam makom
Hijir Ismail makom Jabah. Hajar Aswad makom Jabah. Bukit Sofa makom Jabah. Bukit Marwah makom naon wae nu aya di Baitullah, di Ka'bah, di Masjidil Haram semuanya tempat-tempat ijabah. Alhamdulillah. Kemudian di Madinah aya nu ngaranna Masjid Nabawi. Di jero Masjid Nabawi aya nu disebut Raudhah, ma baina mimbari wa baiti raudhatum min riyadil jannah. Barang siapa orangnya anu kantos ngadampakeun sampean di jero Raudhah, maka orang tersebut jaga yaumil kiamah berhak ngadampakeun sampean di jero surga na Gusti Allah. Kabita teh? Kabita. Daftarkeun atuh duitna. Lain eueuh, kahayang eta mah. Da duit mah aya ngan kahayangna eueuh jadi weh kenor. Manzaroni wajabat lahu syafaati. Saur Kangjeng Nabi, barang siapa orang yang nujarah ka kami wajib untuk mendapatkan syafaat kami. Alhamdulillah. Daftarkeun duitna. Siap? Siap? Insyaallah jisim kuring dina sasi Oktober akan menuju Baitullah melalui perjalanan ibadah umroh. Nu hoyong gabung, nu hoyong sasarengan ti ayeuna tiasa untuk mendaftarkan diri insyaallah. Prosesna bisa cash, bisa nabung dan juga bisa gratis. Acenah urang mah hayang berangkat heula mayarna paneuri insyaallah di simkuring aya. Mun eueuh ka era. Lanjut. Jauh teuing kiai ka Baitullah mah ongkosna ge gede. Duitna ge loba bener teu? Aya nu deukeut bumina Allah di alam dunia ih nya atuh aya. Mana kiai? Tah masjid nu karek dibangun. Masjid Baitus Salam ieu teh bumina Allah, ai rahmatullah tegasna Baitus Salam adalah merupakan sumber rahmatna Gusti Allah. Bo, ngomong atuh euy gitu. Bo, Pak, hebat bapak-bapakna euy. Meni kompak. Aciri geus daharna teh. Acan. Oh sarua uing ge acan atuh. Zaman nu daek ngagidig ka masjid dalam rangka salat berjamaah, dalam rangka ngaji, hakikat nama orang tersebut keur nyemah ka Allah. Bener tak? Kangaran-ngaran semah muasalah ku pribumina pasti dimulyakeun bener teu? Contoh jisim kuring ti parung kuda sumping kaya tempat dalam rangka nyemah, alhamdulillah dimulyakeun. Sok sanajan anyar pinangih bener tak? Cai kopi aya, cai susu aya, pokari aya, samangka aya, cai heran aya, udud nama bener. Ayo gitu. Tah urang hayang teu dimulyakeun ku Allah. Hayang. Jawab atuh lain melotot euy. Hayang teu diangkat derajat ku Allah. Disalametkeun hayang teu. Sing daek dararatang kamas berjamaah, sing daek ngaji insyaallah. Kangjeng Rasul nyarios man sing saha wae jalmana anu dararaek ngaji kemudian daek ngagidig ke masjid dalam rangka salat berjamaah
maka Allah bakal merek ka eta si jalma genep pirang-pirang kauntungan. Mun telepat dina kitab Tanbihul Ghafilin ayana teh. Bo. Euy. Bo. Deuleu ka dieu ya pandawek teh menang mayar meureun. Mun ciga nu alergi nempo dewek teh heuh. Meniknya. Bo. Soca urang ditetepkeun kana pamun teu kiai, kana pamun teu ajengan, sejak takdim kana elmuna, ganjaranana leuwih loba tinimbang ganjaran sedekah 1000 kuda. Amin atuh. Amin. Siga nu embung kana pahala teh nya euy. Amin amin atuh heula keun. Boga di mah kuda 1000 siki. Da kiceupna kiceup balang sak. Jeung na deui kana bab sedekah mah kantong boroning 1000 kuda 1000 perak ge hese. Bener teu? Teu geuning. Ngaku. Dina pesak boga duit 50.500 perak. Aya we koropak liwat kira-kira nu diasupkeun nu sabaraha? Ngaku 500 cenah. Ya Allah ya Rob ka surga hayang panyakit koret diingupan teu ecrog eta. Manidda dukhulal jannah bil ghairi infaqin malin fahuwa kadzab. Barang siapa orangnya nu ngaku hayang asup ka surga tetapi teu daek ngainfaqkeun harta di jalan Allah, fahuwa kadzab. Pengakuan hayang asup ka surganya dusta belaka alias bohong. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah di dieu mah balalager sarerea nya. Amin. Ka kiri pan masjid ge angeus alhamdulillah. Uing macan beres. Doakeun mudah-mudahan tos 2 bulan di Simkuring ngarenovasi Masjid Jami Miftahus Saadah. Mudah-mudahan sing diambilkeun milik rezekina ku Allah nya. Ya Rabbal alamin. Bisa rek nyumbang urang dieu mangga diantos. Tuh nya diajakan nyumbang mah heuh. Yakin dia mah. Bakhil. Aduh gitu. Lanjut. Teraskeun ya. Teraskeun. Yo, sing saha wae jalma nu daek ngagidig ka majelis talim dalam rangka ngaji, ngagidig ka mushola ke masjid dalam rangka salat berjamaah, Allah bakal merek genep pirang-pirang kauntungan. Amin. Ya Rabbal alamin. Ari geus ngadenge kana kauntungan mah sok curing hak. Bener teu? Kacape leungit tunu bantuan leungit gitu. Leuleus, lemes, nu aya semangat kan. Bang Haji Roma Irama geuning nyiptakeun lagu. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit keur ngajuru, susah-susah keur ngajuru, 40 poe kemudian malah nawaran. Aduh, Gusti apa kira teh nyeri ngaluarkeun orok? Nyeri teu? Atuh nyeri. Da teu seimbang. Atuh nu asup 3 nu kaluar 3 kilo. Bedus buria bencelik eta. Ya Bang Haji ka mana we lempungna huntu lah. Muga-muga we sing kaasupan idkhalus sururnya. Pan membikin orang-orang bahagia teh hararese kan. Bener teu? Urang teh sing jadi manfaat yang sesama teh. Kumaha we cara bikin manfaat nama nu boga ilmu pek bikin manfaat ku ilmuna bener teu? Nu boga harta pek bikin manfaat ku hartana bener teu? Pokona mah supaya bungaheun we lah. Kumaha carana? Nu asana camberut kumaha carana sing jadi seuri.
Deui teh katingali di mana mah mukana muka para rusing gitu. Yakin di mana mah pasti loba hulang-hulang. Sok curhat gitunya. Makanya nyebut loba hutang, loba hulang-hulang. Rek teh loba hulang-hulang kumaha sabab pusing mikiran teuing hulu. Ayo, muga-muga nu boga hutang sing lalunas hutangna. Hayang lunas. Batu bayar. Ya Allah, ya Rabbana. Matak teu salah pepatah mengatakan barang siapa yang menanam padi rumput juga ikut jadi. Betul? Pepatah mengatakan barang siapa yang menanam padi rumput juga ikut jadi, rumput juga ikut jadi. Bahkan gara-gara pare anu dipelakna di sawah nu milu jadi lain mengukur nyukut, kabuktianana di sawah serba aya, keongna aya, tututna aya, bangkongna aya, belutna aya, bancetna aya, bebegigna aya, nenek aya, aki-aki aya, mamimin aya, maedah aya, makokom aya, aki dayak aya, wa ajub aya, aki mamad aya, komplit. Ayo gitu nomor kahiji di antarana barang siapa orangnya daek ngaji ngariung di majlis taklim mujalasatul ulama campur gaul jeung alimil ulama daek ke masjid dalam rangka salat berjamaah arrizqu minal halali Allah bakal ngadatangkeun milik rezekina tina jalan anu dihalalkeun alhamdulillah digampangkeun ku Allah. Nah Allah buat ngagampangkeun kana milik rezeki urang bari dibere hate tenang bari dari perjalanan yang halal jawaban singkat kulantaran urang nanggeus ngagampangkeun kana urusan Gusti Allah. Itu Bo mereka mana Bali. Lamun urang mempersempit urusan Allah ngahesekeun kana naon rupa piwarangan Gusti Allah ka masjid izin ka ulama ngewa ka kiai benci diajak salat berjamaah kalakah milih di imah. Nah apa yang terjadi segala urusan di alam dunia ku Allah dipersempit alias dihesekeun kan. Bisi kurang yakin yuk urang tempo dina surah Toha ayat 124. Kunaon deui? Rewas dihaja sugana aya nu maot. Maot keur ngaji mah insyaallah kaasup kana maot syahid. Amin atuh. Amin. Ya Rabbal meni tegang nyebut amin lagi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Minahan? Mantap? Mantap. Sakali deui boleh? Boleh. Yang biasa, yang sedang apa yang luar biasa? Biasa. Wani piro? Barokah Qur'annya ya. Datang ieu. Sebungkus? Alhamdulillah biasa nama 3. Aduh punten ah. Ayo Gusti mun loba gogoda ya usaha ya. Boleh sekali deui. Iya, selamat mendengarkan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'i
nikmat mantap alhamdulillah. Waman a'rada jeung sing saha wae jalmana a'rada anu ngabalieur malengos an dzikri tina eling ka Allah tina zikir ka Gusti Allah. Wiridan geus teu daek, maca Quran teu daek, bener teu? Berpaling daripada tempat-tempat zikir ka masjidmu, ka ulama ngewa, ka kiai benci. Fa innalahu ma'isyatan dongka, maka segala urusan di dunianya ku Allah disempitkeun alias dihesekkeun. Naudzubillahi min dzalik. Sok kurang nyieun analisa. Boleh jadi zaman ayeuna zaman serba aya, listrik aya, HP aya, TV aya, hararade zaman ayeuna namanya, pabrik aya, aya. Ngan terus terang ongkos serba aya tapi serba hararese. Tegening tah bener cenah. Korban cigana ieu. Aduh, ngomong-ngomong sudah malam nih. Rek sajam. Teu nanaon. Atuh ngeunah di dinya teu ngeunah di urang. Ya Allah, ya Rabbana, ongko pabrik balata tapi neangan pagawean teh hese. Digaji nya teu gini. Da baheula makang anu ngaranna listrik teh can pati asuh ka lemur-lemur. Uing mangalaman ngaji make cempor. Nuhun atuh ari sami. Aya we saingan usaha teh nya euy. Nembung ele. Cicing buat macam-macam. Aja bener ah. Oh gitu. Nu boga TV baheula dina jero salemur paling mengukur saurang. Sami deui. Odanya. Aduh, oh bari warnana hitam putih. Hurungna ge lain ku listrik. Kan? Oh ku aki. Lain baheula mah sararak teh nya aki-aki teh heuh. Bisa ngahurungkeun TV gararaga. Ya Allah, ya Rabbana baheula mah TV can pati aya, listrik can pati aya, HP can aya, bener teu? Allah Karim. Tetapi baheula terus terang sok sanajan can serba aya tetapi urusan dipermudah ku Gusti Allah, dibere lancar ku Gusti Allah, dibere tenang ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Da baheula mah awewe rek ngalahirkeun teh teu kudu aprak-aprakan ka puskesmas. Tenang atuh Mbak. Ini langsung nyelengkeung benar. Mantuan. Baheula. Teu kudu aprak-aprakan ka rumah sakit, cukup diimah dibarengan ku mak beurang alias paraji. Alhamdulillah ngalahirkeun orokna normal bari salamet. Bener teu? Mangkani ngalahirkeun orokna zaman baheula mah lain sakali lain dua kali aya kana 13 kalina. Ngeureuy. Ngeunah ongkoh deh. Tah, nu jadi pertanyaan kunaon zaman baheula can serba aya, can serba canggih tetapi segala urusan dipermudah ku Gusti Allah. Hate dibere tenang. Jawaban singkat baheula mah barokah. Barokah baheula atuh rek teu barokah kumaha Kang ya Allah ya Rob pengajian di ditu di dieu baheula mah rame bener teu? Belah kulon bada magrib nepi ka isya teh geuning indungna nu mamatahan budakna, belah wetan nu maca waqiah, belah kaler nu maca yasin tabarok, nu maca sholawat dan lain sebagainya. Bener teu? Teu geuning rek teu barokah kumaha.
Coba zaman ayeuna Gusti ongko geus araraya, geus cara ranggeh, geus modern, tapi segala urusan dipersempit ku Allah Subhanahu wa taala. HP mah HP. Nu ngomong di Jakarta bisa kadenge di imah urang, benar teh? Main sepak bola di luar negeri bisa katingali di imah urang, bener teh? Canggih tuh, canggih. tapi dak kana hatena teh bayung ya. Iya mah teu nyaritakeun batur uing. Berangkat ti imah teh jam 7:30 tadi teh. Kurang lebih mun aya saparapat jam mah pamajikan teh nga-WhatsApp. Terus nyampe mana cenah ya? Pan uing tinggal lenyap tunu. Teu buru-buru kabales. Da eta mah Gusti yang naon atuh mawa HP ari teh sempet ngabales mah loba meneh hareudang eta heueuh juwet teh kan jadi beubeutkeun nya kitu Kadiekeun aduh awewe rek ngalahirkeun zaman ayeuna ibu bapa prihatin katingalina prihatin katempona zaman ayeuna paling deket dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan. Tepuk tangannya cok. Mana tuh menang hese teh. Menang apalkeun eta teh. Nu tengah dukung ka dewek. Boro-boro nyawer juga na jauh. Tepuk tangan ke kapaksa. Lanjut ya. Ya Allah ya Rabbana pek jadikeun bahan pemikiran, jadikeun bahan keur tapakur awewe rek ngalairkeun zaman ayeuna prihatin katempona paling deukeut dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit fasilitasna boleh jadi aralus bener teu? Dokter spesialis kandungan pun disiapkan, alat canggih geus kapanggih, alat modern geus kanyawan, tetapi lain mempermudah kalaka mempersusah. Buktina teu saeutik alias loba awewe ngalahirkeun zaman ayeuna melalui proses sesar alias dioperasi. Teu geuning. Diuk. Tanggal ongkoh di teh. Coba jawab. Bener teu? Can hayang ngopi keur tegang. Mesti is. Ai keur ngopi kieu mah boro non keur tegangnya boro inget kana kopi lah. Bener teh kan? Coba sok. Nu jadi pertanyaan kunaon? Alat canggih geus kapanggih, alat modern geus kanyawan, tetapi lain mempermudah kalaka mempersusah. Mungkin di jarona eueuh barokah. Orek. Aduh. Kita ngarokok eta kan kita ngaji nya kita kudut. Aya kitu na. Aya we saingan teh. Nuhun ah. Kitu. Di jerona eueuh barokah. Ka mana barokah? Diangkat ku Allah. Kunaon Allah buat ngangkat barokah? Bisa jadi urang sararea berpaling daripada ayat-ayat Allah, berpaling daripada tempat pengajian, berpaling daripada zikrullah. Naudzubillahi min itu. Ya Allah ya Rabbana, zaman ayeuna mah terus terangkan disebut sedihnya sedih aja. Jauh jeung baheula dunia pendidikan baheula mah can aya PAUD, can aya TK, can aya RA. Nu kaalaman ku jisimkuring mimiti sakola TSD atawa MI. Bahkan ngadenge kolot baheula mah SR. Naon SR teh? Sakola Rakyat. panjang sekolah ripuh, sekolah rakyat, lulus SD tuluikeun ke SMP itu pun mun boga duit, teu boga duit mapan SDM ieu loba nu teu tamat, bener teu?
Tapi kumaha akhlak baheula Kang teu tamat SD acan sopan santun bahasana ramah tamah tingkah lakuna kakolot wani molotot kainung teu wani nalapung ka bapa jauh tina ngajak pasea bener teu jauh dengan yang namanya tawuran jauh dengan yang namanya geng-gengan bener teu teu wau dengan yang namanya narkoba dan miras santika sauyunan baheula mah barudak luar biasa barokah baheula mah tapi kumakayan ayeuna amat sangat menyedihkan ibu bapak di sisi lain bungah ningali fasilitas pendidikan palus-alus dunia pendidikan kian bertambah meme SD meme MI aya PAUD aya TK aya RA Kang Daya aya RA ayah keluar kene daya mau usahanya mah deui atuh tadi panggungan ge mah kudu make eksenisasi ayo ayeuna mah dunia pendidikan kian bertambah fasilitas PAD-HD lulus SD lulus MI wajib ditulikeun ka SMP cenah teu boga duit dibantuan ku dana pemerintah bener teh begini mararanja mah barudak teh baheula mah barudak nu neangan sakola mah lain kan sakola nu neangan murid bener teh kumaha akhlak zaman ayeuna Kang katempona ti Gusti amat sangat memprihatinkan kakolot wani molotot kainung wani nalapung ka bapa ngajak pasya ka guru asa jeung ka babaturan baheula mah dicarekan ku guru digebug ku guru teh aman-aman saja jadi wasilah terakna ilmu bener teu pan ayeuna mah lain murid ditampiling ku guru digebug ku guru teh jadi masalah ayeuna mah bener teu ya ham acau coba sok tawuran terjadi di mana-mana tawuran antar SMA tawuran antar SMP bahkan aya nu tawuran antar SD naudzubillahi min Gusti pemungus ngadenge geng-gengan eta kan meuli cuet kana hate eta naudzubillahi min nu jadi pertanyaan kunaon dunia pendidikan kian bertambah fasilitas PAD-HD tapi akhlak makin laruksak makin jararahat di jerona eueuh barokah kunaon eueuh barokah diangkat ku Allah kunaon Allah bet ngangkat barokah bisa jadi urangna yafiruna minal ulama hirup jararauh ti para kiai ti para alimil ulama alias geus teu dararaek ngaji bantuan teu dararaek ngaji tah kitu bener teh teu geuning jelas kaharti ya Allah ya Rabb mata kayu momentum daripada bulan Muharram momentum daripada peresmian Masjid Baitussalam urang udag barokah urang penta barokah ka Gusti kalawan wasilah sing dararaek ngaji pinuhan mushola masjid melalui kegiatan salat berjamaah insyaallah iji tah milik rezeki bakal digampangkeun ku Allah dipermudah urusan ku Gusti Allah lamun urang ngahirup mujalasatul ulama campur gaul jeung alimil ulama yakni daek ngaji kemudian daek ngamakmurkeun masjid melalui kegiatan salat berjamaah insyaallah man shalla as-shalawatil khamsah
sing saha wae jalmana anu daek ngalaksanakeun salat kana salat anu 5 ma'al jamaah sarta berjamaah kemudian wajala sapi halaqatil ilmi daek diuk dina tempat ilmu nomor kahiji tadi Allah bakal ngagampangkeun milik rezeki tina jalan anu halal alhamdulillah hiji atau nomor kedua nama hikmah berjamaah hikmah ngaji hikmah ngamakmurkeun buyutullah hikmah ngamakmurkeun masjid-masjid Allah bakal nyalametkeun daripada siksa kubur alhamdulillah wa yanju min azabil qabri bo sing areling euy urang teh bakal maot arek maot iraha ini kalau kaserinya lain sedih-sedih iya me ari maot rahasia saha PRT lain palurah lain Pak Ustad lain cing rahasia saha tuh Gusti umi sabaraha tahun umur nunggu kacamata hai berapa oh biasa aja 42 sedang mojah mojah nak rawong rawong daang ya Allah ya Rabbana coba nu umurna 50 ngacung mana weh coba ngacung diberi hadiah kurang mana euy 50 mana euy oh itu sing sehat nya sing panjang umur tapi ka kiamah amin we nya batur geus marara teh culang tileung sorangan umi 50 tereh euy tereh 5 hiji Isim kuring mah 43 tahun alhamdulillah ajeun teu nanya ge uing 43 tahun umi 50 tahun kira-kira cek otak urang nu pantes maot ti heula apa nu 50 heula apa nu 40 heula wah teu beres euy teu beres ieu mah ieu doana ngaji jauh-jauh datang kaya tempat ngandung didoakeun maot lain seri mikir nyah teu ka ustad nyah naon waduh buah-buah balik mau dibahanan dewek ka ustad nya nanya mere pelebar resep-resep nitah rajaban mulu dan lumpat ka ustad hayang mangajikeun ngawinkeun nyunatan lumpat ka ustad nitah mangajikeun kamautan lumpat ka ustad hayang mangurusankeun mayitna bener teu nu ngamandian mayit ustad demuntel mayit nu nyolatan nu ngagotong amit-amit urang di mah ustad kita ngagotong deleka balikan deui nu ngamandian mayit nu muntel mayit nu nyolatan nu dikubur edan urang rumah ustad hirup-hirup dikubur sing ngareling euy mun arek nu dikubur mah mayitna ustad mah pan hirup keneh eta sagala masalah main seret ka ustad tutuh titah ka ustad kasurupan minta doa ka saha jawab budak panas minta doa ka saha ngajuru ka saha kabidan ngajuru mah hoream teuing ustad nguruskeun nu ngajuru bisa ge moal paling oge malohok kasih mana bogo hahira eta ka ustadnya mere
Tapi leuhung sebatasnya mere teu cara tadi kawing aya nu ngadoakeun maot majarkeun patilu heula cenah lain sehari mikir da urang teh boga hate nyeri urang nyeri sing demi casup anyoh teu ieu mah punya pikiran mau datang dewek kaji ya dalam sakit hati sing bener mikir urang 40 50 cek otak urang nu pantes maot heula tuh nu 50 sorry pajare umi mati heula ge da geus heubeul ya Allah ya Robbana Kang masalah maut mah nya rahasia Gusti Allah annal mauta laisa lahu sinnun ma'lum wala ajalun ma'lum wala maridun ma'lum yang namanya kematian tidak bisa ditentukan dengan umur tidak bisa ditentukan dengan ajal tidak bisa ditentukan dengan sakit rahasia Gusti terjadi jaminan gering kudu mah ayat tata ngaji simpuring ripuhna luar biasa gering obat dia wah nu asup kalawan izin Allah alhamdulillah maut aku mau urang we amang masuk maksa urang lah pokokna makang di dunia mah heutong kokomuan teuing nya tapi kabanting tulang pres keringat neangan dunia ti ini isuk balik sore kadang balik peting nu akhir baring dunia mah bakal ditinggalkeun bener gak mending nyaan bahkan saking kunyaan eta wani nipu batur bener gak wani mancongan gelengan batur wani ngurangan kana takaran naudzubillahi min dzalik nya ustad mancongan galengan batur ge telega mungkur sajeungka meuni kudu riweuh ye sajeungka teh luhurna bo kanapna mapan 7 lapis bumi eta teh man gosoba qadra sibrin minal ardi tawaqahullahu yaumal qiyamah min sapi aradina barang siapa yang menggasap tanah orang lain legana sajeungkal kanapna 7 lapis bumi jaga yaumil qiyamah bakal dikongkorongkeun kana beuheungna sorangan sia engekeun tah capek euy kitu sieun teh urang mah ongkos sieun tapi ngeureuyeuh coba hirup teh berkoalisi jeung rentenir pan teu ala leucreug eta teh atuh dunia peribaan karek bisa eureun kumaha da kurang pan diinyeuman wae atuh aya di dieu nu kitu heupan pinarakaeun eta teh cicing euy araling meuni kokomoan sing aringet kana bab maut ya Allah ya Rabb kullu nafsin setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan karena maut disebut nage ngasa bantuan ngasa kecap ngasaan identik nate jeung dahareun yang namanya dahareun atawa inumun jelas rupanya beda ngarana beda rasana beda aya cau aya bolu aya rangining aya ranginang aya wadid aya gegeplak aya papais aya kueh lapis teu geuning salak teu katinggalun aya kan barareda tah eta teh wayahna buru-buru asupkeun kana kardus aduh punten dagalin sok dibahana kira aku udah dia moal punten ya Allah ya Rabbana
Yang namanya makanan rasanya beda, ngaranna beda, rupana ge barareda. Ibu bapak barareda asupkeun kana mulut urang sina liwat ti koro urang sina cicing dina jero beuteung urang batuk heula. Allah Gusti imah batuk nyaan lain heureuk kajeng aya batukan kajeur kajeur keuna batukna ge batuk bisnis aduh asupkeun kana mulut urang sina liwat ti koro urang sina cicing dina jero beuteung urang diproses sekian lama dina jero beuteung ternyata ketika diheujeunkeun di jero we jadi seragam. Oh sarua rupana sarua bauna sarua ngarana sarua tai punten cara makan tai-tai ya geus jadi tai mah pada nu ngaku tai sanya pedag teuing teh nya ni para bosot teh jadi dahareun Kang belaan sikut sana sikut sini bener teh belaan maling teh nipu teh itu teh ieu teh geus jadi tai mah nu ngaku naudzubillahi min coba siap lain sari mikir tai sate badak teuing urang teh nyaho cara bapa nakan ti penting hayang ngising keluar imah sieun tungtung nama eta bapana ngising gigireun orok badak ningang kaesuk riweuh pamajikanana astagfirullahalazim ieu teh tai saha mun ibadah masalah pasti tai bapakna da eta mah bapana langsung mulak cangkeng aing mah teu masak ngising di dinya sia nu ngising ka salaki doraka sia ari kaos tai satu pamon ibadah ieu sia teu boga deuleuan ieu teh tai teu deukeutan orok pasti orok nu ngising nanti orok disalahkeun ngan pamajikanna pinter bari ini teh moal mungkin tai orok ditaretes ku si kicabe aduh ya ceramah kana tai-tai nya euy aku mah urang jam 11 jam 1 aduh penyiksaan tengenah dirinya tengenah di urang tah ieu teh gambaran di dunia boleh jadi urang ayeuna dibere hirup ku Allah kayaan teh pan barareda nasib beda Allah mere pangkat beda mere milik rezeki beda mere imah mere kendaraan mere pakaian beda tah geus maot mah raga jeung nyawa dipisahkeun ku Allah nu ngaranna perbedaan teu eueuh kabeh ge jadi sarua geus maot mah ngaran ge sarua disebutna ge mayit bener teh dawa nyebut ngaran mana mayitna euy pangkat pun sama disebut lagi almarhum almarhumah paling keren almaghfur lah nya ngajepat sarua dirurup sarua make baju sarua kain kapan 3 lapis bari sarua boe oh ada hayang boe kudu kumaha urang we naik karena kendaraan sarua pasaran ngaranna apa pasaran anu paranti mawa mayit gini di dia naon ngaranna keranda meureun aing ngomong sapotong eta keranda lain randa fitnah eta teh
Emang aya randa di dia? Gimana euy? Kajeng lah randa nganu penting mah ngeureuy. Ngeunah naon randa kolot mah. Ya Allah, ya Rabbana heuh. Lain rata-rata pasaran terminalna di masjid. Parkirnya di masjid. Keur maeukeur ka masjid teh hoream ka turu ka tibu aya pasaran pan keung kan. Da aurana teh beda sia eta mah. Aya aturan ngagidi ka masjid jam 4 subuh ngadon balik deui sieun ku pasaran. Hi, aya bejana. Mata kanyahoan amun masjid hayang penuh kuno berjamaah salat, pasaran ulah sok diteuneun di masjid. Pindahkeun ka imah RT. Aduh, ampun. Kapan RT itikaf di masjid nanti balik-balik. Balik ka imah sieun aya pasaran. Aduh. Hampura RT RT teh singkatan ripuh terus. Aduh ampun ngan pejabat bang heulana asup ka surga teh di antarana RT. Amin atuh. Ya robbal. Teruskeun ya. Asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababartangna. Coba sok. Teu kieu sugan ieu mah dobongar, ieu mah kiai, ieu mah ajengan asup kana jero kubur, kuburanana jero bari jeung lega. Nu miskin mah, nu malarat mah, nu bodoh mah kuburanana ge deet. Saking deet leungeunna nolol kaluhur teu mahi. Teu kan pelebah dikubur mah sarua. Lain seuri mikir mah. Amang mah dibejaan teh dekah. Bingungnya amang mah. Tak kitu. Ulah sararombong ah. Rubku badung rubku lemah anak malah nincak dulur malah ngagusur tatangga jeung baraya malah ngagepayan. Aduh, tobat. Bo lamun urang maut asup ka jero kubur anak milu moal, harta banda dibawa moal, dulur milu moal, salaki milu moal, moal. Bisa jadi salaki ditinggalkeun ku pamajikan mah tahlilan. Ya karina eta pikiran betul cero gitu. Apa kira teh sedih gitu? Tahlilan atuh dikiran. Ngadoa. Gampang kawin mah belakangan. Tewe hijikeun jeung 7-na. Aduh, ampun heueuh. Teu geuning. Alah. 2 kali. 3. 4 euy, aduh. Alah. Pak lamun urang mau tasup ka jero kubur anak milu moal, harta banda dibawa moal, dulur milu moal, tetangga baraya milu moal, pamajikan milu moal, bisa jadi dilipen deui. Make lejing deui, mejeng deui, deui. Ya Allah, ya Rabb, pikiran. Orang yang bijak adalah orang yang memikirkan hidup setelah bangkit daripada kematian. Sadar. Kareta. Dina kitab Dakoikul Akhbar diuningakeun ibu bapak nu ngaranna kuburan nu kurang bakal ditempatan akhir baring akhir daripada kehidupan di dunia leuwih ti heula eta kuburan jojorowokan. Suara naon eta? Suara aing teh mah. Suara buta tuh. Nganakeun kadabek nyebut buta tuh.
Manusia. Cicing jangan. Menyadar ke usaha sih. Ngeklokan wae maneh. Musingkeun. Kapan kitu geuning wayang golek banyak. Begini. Manusia. Anjeun. Ana baitul wahdah, ana baitul dulmah. Bisi hayang nyaho kaula teh hiji tempat yang menyendiri. Kaula teh hiji tempat yang soranganeun. Kaula teh hiji tempat anu poek mongkleng butar rajin nu teu katempo curug-curug acan. Ceuk saha? Ustaz. Meuniku temu pakat yang ngomong ya. Anu cek ustaz di kuburan ya. Hesek seragamna teh yakin. Wahai anak Adam meungpeung anjeun hari rupi alam dunia lelempangan dina luhureun tonggong kaula pek gerateangan babaturan yang jaga ngaramekeun dina jero kaula. Gerateangan babaturan Tok. Hese belajar na kita teh sing demi. Mata kudu bener muruhanana ieu. Lain aduh pikiraneun mah. Gagabah amang mah. Aing besekan aing. Aduh Gusti coba eta. Gerateangan babaturan jang jaga ngaramekeun ngarencangan dina jero kaula. Kunaon biqiraatil Quran ku melalui bacaan ayat suci Al-Qur'an. Kadek ulah ka istigol teuing ku dunia sosmed. Ulah ka istigol teuing ku Facebookan, ku WhatsAppan, pasang status dan lain sebagainya, sementara orang melupakan ayat suci Al-Quran nu akhir baring bakal marengan dina jero pakuburan. Bo kadenge sok maca Quran, maca Yasin, alhamdulillah. Coba hayang nyahotunkeun ieu Yasin, lanjut. Al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Alhamdulillah bararisa regreg tuluykeun deui kul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah balarisa regreg kaciri ahli tahlil nadenya kongon resep aya kamautan teh meni para rasyeh. Coba tuluykeun deui walaqad zara'na li jahannama katsira. Lagian ngasa beda poho lain poho teu nyaho legeng nyebut wong ngadeng ayat lagi kakara nyebut poho. Coba tuluykeun dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Alah ditanggesan Mbak Ida 12 karena nyanyi langsung nyamber itanya Sejam setengah rebat gara rawul bararisa nyanyi bo kade ulah pinter teuing kana nyanyi teh nya mun ararapal eta
Lamun urang pinter nyanyi berarti urang teh mahabah ka artis. Lamun mahabah ka artis engke teh yaumil kiamah dihijikeunna jeung artis. Pangih gitu. Cek raja artis teh. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anjay. Anjay namanya. Geuning dewek bisa panghafalkeun. Aduh. Komo ieu mah mahabah teh cinta teh ka artis di Bollywood. Sahrul Khan. Atuh Sahrul Khan piomil kiamah teh mapageun. Tujde ka toye jana sanang. Anjir. Biar hota he dewana sanang. Abyaha sekah jaehem. Teribaho memar jaehem. Tujde ka toye jana sanang. Anjay. Aduh, moga-moga we si amplop teh namahan. Aduh, Gusti. Kana nyanyi boleh jadi bisa, kana ngaji mah, kana maca Quran mah kudu leuwih. Bisa. Kudu leuwih. Bisa. Sabab Al-Qur'an kitab suci urang sarerea. Al-Qur'an patokan hirup urang sarerea. Al-Qur'an keur ngatur kahirupan urang di dunia sangkan meraih kebahagiaan di akhirat. Siap? Siap. Siap. Bahkan Al-Quran yang kita baca insya Allah dina jero pakuburan bakal ngarencangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Pek istiqomahkeun, mulazamahkeun, mudawamahkeun lisan urang jangan lepas daripada ayat suci Al-Quran. Anna tilawatal Quran afdalu min sairid dzikri. Sesungguhnya membaca ayat suci Al-Quran eta teh pangutama-utama daripada dikir-dikir yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb. Bu, Ibu, dina kitab Al-Adhkar geuninganan ayatnya Kangjeng Rasul nyarios la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Dengekeun euy. Diajak ngaji lempeng pan kitu berpaling dariku. Ampun deh kan. Hese urang dieu mah. Saoperkeun cangkel mah budak teh. Ya Allah ya Rabbana kitu. Teu pati-pati darariu saha kaumun kaum urang sarerea rek di mana we diukna mah rek di imah, rek di majlis, rek di masjid. Yadhkuruna Allah bari areling ka Allah. Bari mararaca Quran, maca tasbih, maca tahmid, maca takbir, maca salawat. Illa hafathumul malaikat, terkecuali ngubungan, ngurilingan pirang-pirang malaikat. Alhamdulillah. Yang mana malaikat tersebut ditugaskeun ku Gusti Allah pikeun mangmentakeun hampura. Untung pak. Alhamdulillah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah nurunkeun rahmatna ka nyaahna. Alhamdulillah. Wa nazalat alaihimus sakinah, jeung Allah nurunkeun katenangan kana hate urang sarerea. Alhamdulillah. Dengan catatan lisan urang selalu zikrullah, selalu membaca Al-Qur'an di antawisna insyaallah. Gitu. Kahartos jelas singareling
sabada urang maot bakal papangi jeung arung-arana baas dihudangkeun dina jero pakuburan. Eta naon? Orai, aduh kadewek nyebut orai euy. Dihudangkeun urang. Baas percaya diproses dina jero pakuburan. Ya Allah ya Rabb, ditakonan ku dua malaikat munkar dan nakir nu teu pernah panggih urang. Cacak-cacak ayeuna we di dunia moal motor teu make helm atawa STNK katinggaleuan. Hek aya razia Gusti eta hate. Pokona mah ningali polisi tikos ningali jabaniah. Kitu. Komo dina jero pakuburan bari eueuh sasaha disampurkeun ku dua malaikat. Ya Allah ya Rabb. Beres baas bakal papangi jeung mahsyar poenan dikumpulkeun. Ayeuna urang kararumpul di ieu tempat ngan sakieu-kieuna bari kaayaan tiis ieuh alhamdulillah umpan kemah yaumil mahsyar seluruh umat dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi akhir kabeh dikumpulkeun kan. Konon ulama mengatakan panon poe jauhna mung ukur 7 tumbak. Gusti kabayang bari eueuh iuh-iuhan sama sakali terkecuali aya iuh-iuhan arasna Gusti Allah. Tah di antarana nu bakal menangkeun iuh-iuhan arasna Gusti Allah pikeun kajama nu daek salat berjamaah kitu. Selesai mahsyar bakal papangi jeung hisab. Amalan urang teh bakal diperhitungkeun. Ya Allah ya Rabb. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rek saeutik rek loba rek alus rek goreng moal bisa lepas daripada perhitungan Gusti Allah. Inna khairon fa khairun wa inna syarron fa syarrun. Perbuatan baik di dunia insyaallah di alam akhirat bakal menangkeun pembalasan anu baik. Lamun urang berkelakuan goreng jaga di alam akhirat bakal menangkeun pembalasan anu goreng. Naudzubillahi min istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah sok baca sing husu. Astagfirullah bari mata batin urang tempokeun kana dosa geus dupi lampah ku urang. Sing sedih urang inget-inget kana dosa jeung ajam dina hate marek balik deui kana eta pagawean dosa. Astagfirullah Rabbal baraya. Nungarana dosa urang ini kekeh ngukuntit urang ngalangkah dosa teu daekeun ingkah. Urang lempang dosa teu weleh kabayang. Nu berat teh dosa. Matak urang sing mineng ngadoa Robbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah ya Robbana he pangeran abdi la tu'akhidna muga Gusti ulah nyokot
ka abdi sararea ulah ngamaotkeun ka abdi sararea dina nalika kayaan urang keur poho ka Allah jeung keur berbuat dosa ka Gusti Allah. Robbana wala tahmil alaina isron kama hamatahu alal ladzina min qablina Robbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Muga Gusti ulah masihan beban anu berat ka abdi sararea anu teu kuat abdi mikulna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Sabada salat maktubahnya ulah ditinggalkeun istighfar jeung ngadoa insya Allah. Tah jalma anu istiqomah ngalaksanakeun salatna bari berjamaah fil masjid di jero masjid insyaallah ku Allah bakal diasupkeun ka jero surga bil ghairi hisabi wala adzabin tanpa disiksa tanpa dihisab. Alhamdulillah. Matak sing istiqomah rek iraha urang ngalaksanakeun berjamaah lamun lain ayeuna di dunya bener eta mengpeung aya peuting mengpeung aya beurang dan kemah nu disebut poe akhir teh peuting moal aya beurang moal aya bahkan peuting teh ngomong yabna Adam ana khalqun jadidun kaula teh makhluk anu anyar kaula teh hiji wadah keur ngawadahan ibadah anjeun matak pek geureusian kaula ku pirang-pirang pengabdian ibadah ka Allah kaula nu bakal ngawadahanana kaula nu bakal nyaksianana jeung sing inget anak Adam ketika kaula geus jauh kaula moal bisa balik deui peuting ayeuna liwat geus moal bisa balik deui betul betul matak semaksimal mungkin sakuat tenaga kadek ulah nepi ka ieu masjid nu aya di lembur urang sifatna mumbara sosoranganan masjid alias eueuh-eusian gitu nya apa tah jaga yaumil kiamah bakal papangi jeung anu ngaranna mizan amalan urang teh bakal ditimbang apakah berat ka belah katuhu kana amalan anu alus apakah berat ka kenca kana amalan anu goreng berat ka belah katuhu alamat bahagia berat ka belah kenca alamat cilaka naudzu ti ayeuna beung beratan ka belah katuhu sabada salat maktubah duhur asar magrib isya dan subuh ulah diliwat anu ngaranna wiridan tasbih tahmid takbir boleh jadi ringan diucapkan tetapi akan menjadikan berat jaga dina timbangan. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala bararaja kadituna bakal aya sirot teh jembatan eta sirot relatif katingalina kuno ahli ibadah kuno ahli berjamaah katingalina bakal leuwih gede tinimbang jalan tinimbang jembatan sok ditincak kurang sapopoe ayeuna nu ahli berjamaah mah kalbarkil khotib bagikan kilat yang menyambar ruas hampura puting ongkoh deui nya heuh jembatan aja sing ngareling tah ka jembatan teh ieu mah ditincak diurus tara ditincak mah ngeureueuh teh
lain jadi mikir salah kita ibarat jembatan eta teh ari duitna hayang ari ka salaki teu ngawaro teu ceureuh bade teh tah hanapun sirot neraka atas dasar kanya Allah atas dasar Rahman Rahimnya Allah dibejaan ku anfusakum wa ahlikum nar kudu ngaraksa kudu ngajaga araranjeun kabeh anfusakum kana awak araranjeun kabeh wa ahlikum jeung ka keluarga araranjeun kabeh naro daripada siksa neraka kumaha kiai ngaraksa ngajaga diri urang jeung keluarga urang naro daripada siksa seuneu neraka apakah dipagar ku pagar tembok is lain apakah dipagar ku pagar awi is lain apakah dipagar ku pagar besi bantuan atuh lain mun hese diajak bisnis teh kunaon atuh kiai ai bihamli ila taatillah ku jalan maksakeun mawa awak urang mawa keluarga urang sinadararaikeun taat ka Gusti Allah urang ngagidi ke musola ke masjid dalam rangka sholat berjamaah ngagidi ke masjid atau ngagidi ke madrasah ke majlis taklim dalam rangka ngaji ngasupkeun budak ka pasantren nitipkeun ka kiai kaajengan hakikatna mah keur mager awak urang daripada siksa seuneu neraka muga-muga urang sareng sing husnul khotimahnya amin amin ya Allah ya Rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khotimah amin Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah amin wa na'udzubika min syarril aqibah amin wa su'il khatimah amin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amin wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taswangi bilih bisi saeur pisan kakirangan sareng kalepatan tina naon rupi anu parantos didugikeun neda dihapunten anu saageng-agengna leresna hadza min fadli rabbi muga-muga sing manfaat sing barokah mugi-mugi urang sing dikersakeun tiasa ngamalkeun amin ya Allah ya Rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh